Ngaberesihan toko anu bulukan mula sarabangke berit ku pedang keramat tuluy dahar nikmat di luhureun talenan raksasa. Samemeh migawe pagawean anu seje. Hayu besti urang ngajelegurkeun heula runtah rante. Tuh tempo besti kot geus samutut kitu. Sok sanajan cicingna teh nyumput di juru, tapi anger we ieu teh sok kapikiran sia besti. Sok jadi pararusing kana sirah, jadi teu jara rongjon kana hate. Matak geuwat wening ieu urang musnahkeun. Da geuningan ari geus bersih tina sampah mah imah teh. Sok beda we rada hega rarasaan teh. Atuh burulukeun wening ieu harta karun teh. Geus ngararumpul kitu mah urang jelegurkeun we. Singkat cerita eta seuneuna geus mapai. Atuh ari geus mapai kitu mah hayu we urang bantuan asur-asurkeun ngarah tereh kaduru kabeh runtah rantehna. Sok sanajan ieu teh panas mentereng, tapi hawa mah ieu teh tiris ya besti. Matak hayu we urang bari suduru ieu jeung bari ngalamun anu can kaalaman. Singkat cerita eta si runtah rantehna geus jadi ruhak kulantaran ti kamari-kamari teh kaangse bau bangke. Bauna teh ti arah toko ti dieu jeung seungah we deui neangan teh. Tah ayeuna mah karek purun si Buni teh. Bari sakalian we urang beresan nu baralana. Ke di belah mana nya ieu teh si bangkena? Sakot beuki seukeut kieu ieu aangseun teh. Di ditu eueuh, di dieu eueuh, di pelongan teh. Nya di mana nya cenah? Ari pek teh eta sia besti di kolong. Ah garareuleuh aing. Kudu kumahakeun atuh besti? Asa wani asa henteu ieu teh rarasaan teh. Da geuleuh atuh nempena oge kumahakeun atuh besti? Karek nyabak buntutna oge. Muringka embung besti teu sanggup ieu. Jeng 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 ari pek teh tah. Kudu sanggup cenah. Hiap we urang bantuan ku kuring ceuk si pedang teh. Lamun henteu ku urang nya arek kusaha dawuh sasaha. Jig we ayeuna mah garapiceun cenah. Atuh lumpat we ning ieu si Buni teh. Tuluy we diberesihan ieu si makhluk kecil imut-imut lucuna. Proyek perbangkean sudah beres. Lanjut we ayeuna mah urang meresan barang-barang anu pabalatakna. Teuing pulang nanaonan cenah ieu teh. Kot bararijil tina tempatna teh. Lanjut we ning ieu disapukeun ku si Buni teh. Kusabab menikot geus kandel kebulna teh. Keur mah cicingna di sisi jalan. Kata mah deui teu kaurus tara disapukeun. Atuh langsung we ning ieu disibeungetan ku si Buni teh. Marah lumayan we rada aya rupaan saeutik mah. Tah tuluy urang ngaberesihan urut si itu tadi. Samemeh dielap disemprot heula ku cairan antibakteri. Tuh jadi seungit we ayeuna mah. Tah tuluy we nyibeungetan pelebah hareupna. Ulah poho gigirna ge kudu. Ning tuh tuluy we mapai ka tukang. Jadi we glowing saider-ider. Singkat cerita meresan toko bulukana geus beres. Kulantaran ieu beuteung geus babeledagan. Hayu we besti ayeuna mah urang mola sarakeun eusi peujit. Ah molahkeun nu aya we ieu teh bes. Kangkung anu kamari ti pasar ieu teh. Lanjut ayeuna mah urang masak deungeunna susah sesa. Tah ieu aya orai hejo 2 papan. Tuluy aya sesa tahu meunang ngagoreng 3 siki. Tah ieu oge sama sesa sorodotkeun deui. Ah pokona mah ngamangpaatkeun bahan-bahan nu aya we besti. Nyalametkeun anu tadina erek jadi penghuni sampah. Alhamdulillah ayeuna mah geus katulungan berubah jadi penghuni beuteung. Alhamdulillah konserna geus beres. Ah dahar jeung nu kieu ge nikmat pulang capek gawe mah. Atuh hayu we urang hablemkeun besti. Ning tuh heg daharna ge dina talenan raksasa. Sok sanajan deungeunana sederhana pisan lamun dibarengan jeung rasa syukur insyaallah nikmatna leuwih-leuwih saking ku ngalimedna ieu